Assalamualaikum. Sampurasun. Wilujeng tepang deui di sarang simkuring ujang combro. Dina danget ieu simkuring bade nyaritakeun sakedang uya jeung sakedang monyet ngalanang ka. Penghilapnya like, share, subscribe, komen. Nah, wilujeng ngadangkeun mugi-mugi kahibur. Kacaritakeun sakadang monyet jeung sakadang kuya sarare di sisi hutan deket walungan dina tengkal kiara. Sakadang kuya mah sare dihana bisa salah akar. Ari sakadang monyet mah sare dina dahan anu panghandapna jauh. Maksud teh ameh bisa mane ngobrol dina sare atawa bisa silih geungkeun gitu, bisa aya nanaon. Duh we dua nana sarare mani tibra tengah penting sakadang monyet nyaring terus ngahudangkeun sakadang kuya. Sakadang monyet nyarita ka sakadang kuya, yen manehna ngimpi manggih tangkal nangka anu buahna geus arasa. Dina impian teh ketingali pisan di mana tempatna kita tangkap anu rasa teh. Sakadang kuya nanyakeun ka sakadang monyet, di mana eta tempat tangkalan rasa teh. Sakadang monyet nyarita yen tangkal eta teh di tengah-tengah leuweung. Sanggeus nyarita sakadang monyet mah tuluy we sare deuting keneh. Ari sakadang kuya mah ulang-ulang keneh dah hese sare keur ulang-ulang kitu. Sakadang kuya ngadenge sakadang monyet ngalindor pokna teh. Isukan mah ku orang rek dimakan eta nangka teh ku sorangan. Keun beda sakadang kuya mah teu bisaeun main ka tangkal ieu. Ngadenge kitu sakadang kuya ngahuleung kapikiran caritaan sakadang monyet keur ngalindur. Kapikiran sok sebener sanggeus rada lila mikiran akhirna manehna menang akal. Terus duk we sare isuk-isuk sakadang monyet geus udang tuluy ngageukeun sakadang kuya. Bari lulungu kene ari dieu we manehna teh ka tempat tangkal nangka nu aya dina mimpi sakadang monyet. Ari teh bener tangkal nangka eta teh aya. Sakadang kuya nitah naek ka sakadang monyet dah. Sakadang kuya mah teu bisa naik tangkal. Sakadang monyet main naik nyarita ka sakadang kuya manehna teh teu bisa ngabedakeun mana nangka anu asal jeung mana nangka anu ada keneh berseri dina teh. Sakadang kuya ngabejaan ka sakadang monyet yen soranang nu asap mah disadana plek plek plek
sorana pluk pluk pluk, berarti nangka eta teh anta kene. Wis di bejaan gitu sakadang monyet langsung ngarekel naik bari gegaluntungan nangan nangka dina jero hate namanehna ngomong ku urang mah yang dibere nu atah we sakadang kuya mah keut we lang protes nah mere nu atah dititah naik tangkal we beri seri terus we ngalaman terus we ngalaan nangka si monyet anu sorana plek-plek mah ditendena di luhur ke di dahar ku sorangan ari nu sola pluk-pluk mah dialung-alungkeun ka handap padahal mah nu asak mah lain suara plek-plek tapi nu sorana pluk-pluk anu dialung-alungkeun kasih kuya ngepuguh we pas sekadang kuya ngadahar angkat teh lain amis nerapal si getahna kana awak jeung kana bliwir blokot sakadang monyet ngeluh kasakadang kuya yang nangka nu di dahar kumanehna teh nangka atah bari jeung balik mah ngomongna bliwirna pinu ku getah sakadang kuya nemalan ka sedang monyet apan maneh anu ngalung-ngalungkeun ka handap mah urang mah ngan saukur narima hungkul bari keur ngadahar nangka cecelebek handap nangka nu di dahar ku sakadang kuya mah nangka nu geus asa deueut sakadang monyet ongkong-ongkong di luhur tangkal kasanya kuya bari ciremai dan sieun dateng ngadahar nangka asa akhirna mah sakadang kuya balik bari wareg ari kadang monyet mah indit buka kemana ada balik beli dan kesimpulan dina carita ieu urang biasanya na pelajaran yang tak hirup janina ulah licik ulah gaduh hati goreng kebatur anu akibatna nimpa ka diri sorangan jika sakadang monyet jika carita nu di luhur sakitu caritana dina danget ieu tong hilap like share sareng subscribe na atur nuhun salam.